bebesan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Sampai kos. Edan euy. Yo kopi. Kos siap bisaan geuning kos euy nyan kopi. Dong anjir, atuh kosim gitu loh, mantan bartender kieu-kieu berat. aduh dong, aing si kos itu nyangka aing mantar bartender mana? Ieu kumaha ieu punyana kumaha ieu? Ya berat ulah salahnya. Ari khusus yang ngopi mah gelas nage meuli nage kudu jumaah lagi berat. Terus tadi sendok anu pake ngocek mah eta meuli nate Senin kali dua. Senin kali hiji deui gula nate meulina kemis manis. Omo berat lamun ditamankeun nya ngocekna teh kakatuhuna 5 kali. Ngageona mah kakenca dibalikeun. Tah kakencana 5 kali. Bari ngageona kakatuh. Ulah salah itu ulah dibalik berat. Jamin. Moal aing moal make jeung kudu diajar lah panggilan ke we ku sia. Anjing mah ribat kieu ngajieun kopi ampun teuing si kosim. Geus we kumaneh panggilankeun aing tuluy. Aing hoream diajarna ge. Ya guys, udah kopina asli guys. Nikna ngonahnya Ngonah pisan aja. ya rahasia utama nama berat kepira ya si kopi nate langsung diambil dina tai careuh ulah dikumbah langsung we ditumbuk Anjing, berarti ieu podol careuh. Goblok anjing. Inum ku sia beakeun sia. Beakeun ku sia. Parah anjing si kosi. Aya wae ieu anjing. Siluman lasut. Goblok anjing nginum podol careuh. kuat ya. Lain. Ai bibi teh itu teh usaha jahit baju teh geus tutup. Tutup embung Mani eueuh nuju nun anjeun bibi aing kakareke kamari muka ayeuna geus tutup. Di naon masalahna? kapok dicarekan ku si Mang Utar bibi teh. Gara-gara Kan eka lutikeun bajunya ka bibi. Ku bibi teh diukur make awi sabelah ningan. Kalau ngamuk lah. anjing teu kira-kira bibi aing ya. Ya, Mang Utar teh lain mayit nih. Make jeung diukur make awi sagala. Pan meureunan aya meteran. Pi omongan ya. Ai bibi ya. Bibi eta arek nyieun baju nya. Atawa arek nyieun kuburan. Paingan Mang Utar ngamuk atuh aja. Aya wae ieu ya. Tutuk oncom. Asalila berat teu nempo si emo ka mana sih? Si emo teh kubuhan keur galau aya teh. Mana teh boga kabogo jauh ini ya. Masalah ngadinya gue. Apa itu laporan tah ayeuna teh anjir lost con. Ini teh. Salah dia si emo. Dia merena balak genep berat. Coba lamun genep 5 atau genep 4 kan ada 2 pilihan. Mun genep aja 5, kalau aya 4. Nya salah dah si emo. Naon bisa teh? Lain keur gaple sarosiem. Lost kontak. Nanti teh lost kontak teh tarata teleponan ayeuna mah teu bisa dihubungi awena. Berenang boga kabogoh deui meureun di dituna ai maneh nya. Ieu ga los-los kana gaple. Mengenai di pos rona yang gaple yang dibahas kosim. Ya. Akhirnya si emo teh nanti ulang-ulang cek orang mah nya lamun usahakeun nyeri hate mah cek orang mah tetep ulang-ulang. Nengan deui we awe da. Nyeri ku awewe mah atuh ubarna ku awewe deui bener teu. Eta berat cara ngubarkeunana berat dioleskeun apa diinum apa dikenyot. Nih saya ngobrol jeung si Kosim ya ampun teuing. Nya da anjir si teh salap awewe teh. Maksudna ku awewe boga kabogoh deui kos. Syarat aya si ieu.
Bisa wae ieu ya anjir lauk beunteur ya. Brad, nama luar pisan ali topannya Brad. Dina setopan gini Brad. Ali topan cenah ieu. Please ceng, henteu sakabeh anak jalanan disebutna ali topan sih teh. Aya oge Asep peuting beliung aya. Agus angin puyuh aya. Aya Dadang Guludung. Teu kabeh disebut ali topan anak jalanan teh ceng. Teu anjir samarukna sinetron meureun ieu anak jalanan ali topan cenah. Hah, bisa wae ieu ali agrem ieu. Lain cenah maneh keur neangan pagawean kos. Brad, tapi kan menang wae ieu. Aya baturan tuh di Bandung daek mah. Lamun arek sok nyieun lamaran, teh kurang dipanglamarkeun. Kosim teh Brad rek neangan gawe, lain rek neangan pipa manjikaneun deui. Maya kudu ngalamar segala rupa. Ini ngobrol yang jerema rempak, ampun teuing. Please kos, ngalamar gadag kos. Karena wae ai maneh anjir. Ya ngalamar gadag sia anjeun pengajuan ka itu ka perusahaan supaya maneh diterima anjir di perusahaan itu. Siapkeun SKCK, ijazah, fotokopi KTP. Teh. Kosim anjir. Aya-aya wae ya, batu kebek ya. Anjir api-api nguliat anjir rek sombong nyaho aing ge mau jaket anyar mau nyaho udah hade jaket naon euy jaket naon ieu jaket komunesan dong tuh oh geus biji euy geus arudang anjir cocok yang aja ngusum tiris ieu ya jelas yo di air deui anjir cocok guys jangan usum hujan guys di mana walina ya keranjang koneng yang koneng ini cek kota HD orang malin naik pamer itu berat naon tuh dari awak segawe naon di mana kurang sampai ayeuna teh nya udang dahar sare udang dahar sare kitu we tuluy teu eureun ripuh berat euy si anjing nya aing gadag goblok. Ha bisa wae iya anjir ya. Pipiti ya. Lain ari si gitu teh normal kitu nya. Maksudnya? Ternyata kawin-kawin teh boga awewe deui. Atuh can aya jodohna we meureun bibi. Lain bibi kumaha eta bisa nyimpulkeun bahwa si gejul teu normal. Alasanna naon cing? Lain pada mun lalaki normal pun bubuligi da meuni sok kumaha kitu geuning. Kiraha si gejol ningali nu bubuligir. Kan di imah bibi nu kabar bubuligir. Tapi si gejol mah teh daek noel-noel acan gerak. Atuh modar bi si gejol noel kabal buligir mah. Ih. Parah ieu anjir bibi aing. Sugan aing naon ngomong ieu tadi mah. Ampun teuing. Bi cek abdi mah nya. Si gejol mah normal bi cek abdi mah. Ngan iya bibi aing ya guys ya. Bi aing teuing kapinaon ieu anjir ka kabal buligir. Kar slep kieu anjir ieu pikiranna bi aing ampun teuing. Tah lamun arek minta dianteur ka urang ayeuna mah geus nyaho se urang. Minta diantar ke mana, Bro? Kamari ieu maneh kan bulan puasa minta diantar cenah ka Bandung ka Ciceno. Menarkeun panon cenah. Ayeuna wis cager, Bro. Da teu bulan puasa doang harita karasana. Emang kumaha sih eta harita maneh karasana keur bulan puasa? Oh, keur bulan puasa mah ngan, Bro. Aya cucunguk liwat ge. Ieu mah dia korma. Moal eta ningali spon anu targi jero nih kan. Mirip pisan roti. Terus anu lebih parah berat masih pas ke kebunnya ningali dapuran awi. Eta mah meuni persis pisan astor. Tidak ayeuna mah lebaran cager, Bro.
naon ku belis eta mah anjir gugulayuna bulu panon tanya guys ya. Berarti harita teh teu kudu ka Cucenok si teh, teu kudu ka rumah sakit mata, teu kudu. Nya di Nokia si ieu mah da belis atuh. Si panona nya. Nya aing anjir naon si Kosim ampun teuing. Aya wae ieu ya anjir ya. Juri cai